Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng sim geuring alpakir dina raraga urang belajar ngaos kitab Sapinah. Kinten kamari urang ngabahas perkawis syaratna Fatihah. Ayeuna urang ngabahas perkawis tasdidna Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang tasdidna Fatihah. Tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna lapad Al-Fatihah eta arba'a asyarota aya 14. Eta arba'a asyarota aya 14. Bismillahi ari tasdidna lapad bismillahi eta fauqal lami saluhureun lam. Di dieu nu kahijina bismillahi tasdidna dina lapad bismillahi fauqal lami saluhureun lam tah lam di dieu. Nu kadua ar-rahmani ari tasdidna lapad ar-rahmani fauqar ra'i eta saluhureun ra di dieu. Alhamdulillahi ari tasdidna lapad alhamdulillahi eta fauqa lamil jalalah. Fauqa lamil jalalati eta saluhureun lapad lam dina lapad Allah. Rabbil alamina ari tasdidna dina lapad Rabbil alamina eta fauqal ba'i saluhureun ba di dieu. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad Ar-Rahmani eta fauqar ra'i saluhureun ra di bali dieu. Nya, urang kedah terang tasdidna di mana wae. Beres teh. Kembali kitu aya 14. Lajeng deui. Ar-Rahimi ari tasdidna lapad Ar-Rahimi fauqar ra'i eta saluhureun ra. Saminya saluhureun ra. Tadi ma Ar-Rahmani ayeuna ma Ar-Rahimi. Lajeng Maliki yaumiddin ari tasdidna lapad Maliki yaumiddin eta fauqa dali saluhureun huruf dal di dieu. Iyyaka na'budu ari tasdidna lapad iyyaka na'budu eta fauqal ya'i saluhureun ya di dieu. Wa iyyaka nasta'in ari tasdidna lapad iyyaka nasta'in fauqal ya'i eta luhureun iya. Ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna dina lapad ihdinas siratal mustaqim eta fauqa shodi saluhureun shod. Saluhureun shod tah di dieu. Ihdinas tah di dieu. Siratal ladzina ari tasdid dina lapad siratal ladzina eta fauqa lam saluhureun huruf lam di palih dieu tah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tadi palih dieu waladdallin. Ari tasdidna dina lapad an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin eta fauqad dal dina luhureun dad wal lami sareng luhureun lam. Tah.
janten tasdidna dina lapad anu terakhir an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin eta dina huruf dod sareng luhureun lam tah eta syarat tasdid dina surat Al-Fatihah aya 14. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.